tina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan aya mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah pasrah kana kaweurana jadi jalma anu DP hadap asor setiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah alif lam ma'rifah jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat jenengan ti sakabeh asma lamun muka sapah anjeun utek tongo walang taga roh pati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna aya nu katenyo jeung nu nenyo teh saha teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagala rupana oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi ilmillah bi kaitu teh pangihna dina bismillah nu nulungan jeung nu ditulungan nu mere jeung nu dibere teu jauh contohna sok sia udud atau nginum minangka abdi nginum ya saha nu mere leungeun nu dibere sungut nu ngarasakeun abdi saha keneh pot lan surah naon eta asa nguping surah asbak ya Cing wak suanten naon wak asbak rabi abong di leuweung jang aya anak ganeng kakolotek doraka masya naon adi gede euy ana da di leuweung merupa-rupa sasatuan di sarada meureun ulah loba dedengean ulah loba teng dedengean sababna leret atuh kana tincakeun teh jadi we ciraka ku pamolah sorangan lain asukan teh lomang tadi ukuring teh borogek we efek teh gebrus kadinya kana lomang geuleuh juri ngomong teh kitu-kitu sia teh ragaman teh sia heuh kuring teh meuli reuwas tak kuring teh gebrus untung teu kahanap ngenaonan aya sia kituan ai buah sia lalieur sia teh buah garelo mereka bawa ya cek aing oge nular penyakit kitu mah muka bawakeun atuh ampun sarombongan jadi terlibat kabeh ieu alah ampun teh anyir kelenci mun sia gede kitu monyong marmot toke nu kitu sia teh dasar geus lalieur aja kagak naon iwung jauh-jauh gitu iwung wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ye dewek teh su nya Pak Bige asa geus panggih teu jeung ieu nya dah cing emut-emut
kakang sampun prapta Raden Pandu putra mahkota negara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar iya nun aya makhluk aneh nah ini teh kelenci kan lain monyet ih lain yang menikah sehat gitu monyet ku monyet nah ai jelema menikah uleuh ai monyet tapi ka mulus gitu aing siapa ku monyet lieur kesehatan lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya meuni ngaplak ka Sutra kan di urang mah beungeutna wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeutna heeh teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal monyet kawinan mah kitu ka saha teh sia teh ka monyet sugan teh ka urang geuning karasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curing sia karaos kana hatena menyentuh wilujeng tepang wanara nuhun satria saha kakas keke kakasihan yen teh saha ngaran kaula teh Pandu ngan sakitu kituna ai keur murang kali mah Pandu Winata teteh eta teh Panudidin iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah percaya teteh Banar Kadu nya pami ieu ye Semar Abdurrahman Banar peuteuy teh mah kumaha we jak Banar Mujair alah ampun atuh dari dege teuing atuh ai eta nu tukang sim kuring seun pinguin Semar seun cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing ayang doraka meureun si eta mah ai eta abdi aher Bapak Gubernur tamas kemana karep we ayo itu nu tukang abdi iya ayo ting ting aduh paingan gelis aduh paingan cantik paingan samperenik aduh paingan nepi ka mola gitu di mana kaula teh ti Astina sami sadaya abdi mah ti Ciniru aduh ayanya ayo ting ting di Ciniru aya wae kan maksud aya di tempat dek naon kaula teh sejak milarian pusaka naon pusaka Jaya Kamulyan pusaka Jaya Kamulyan leres cadak tilu teh joyo jelema jain jelema daratang dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apa beda ieu mah murid Ayub jadi ada bisa jadi teteh murid Ustaz Ayub ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean benar atuh teh jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan aya
naon asma teh batuk eungap asma penyakit aku tama ngaran kaula teh Hanoman uluh kamuing ujang tobat wah ingat ayeuna mah meureun inget keneh ka kuring ke ieu teh Oman Hanoman oh bener kungsi baheula Pak anggar keneh di Garawangi Islam orang Arabe alah Oman Sutisna disangka teuing teh upami telepat mah ieu teh pahlawan kapungkur wah zaman Ramayana zaman Ramakawalon Ramayana gitu sia kunyuk tong nyerekan kunyuk aya monyet si kasiniran gitu ieu teh yang Anoman bu dulu itu ho ratusan tahun jang man ratusan apa keneh ka kuring keledan dawala ieu teh cepot Semar tobat baheula pan kungsi ieu aki aya keneh tobat sok mewe nya monyet oge ning sarua monyet kayak Cepanonan atuh teu sangka teuing nah bisa panggih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh kantos tidak mengenal lelah Anoman halangan runtangan tak jadi masalah keras hati atau eta masun gokong eta mah atuh jeung atau eta masun heula Sunda rencang alim di sun mah atuh eta mah Sunda rencang aya keneh Anoman dikersakeun kasepuhan gening aya di dieu timala kaula teh pancen ti dewa nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa ditinggali dina kaca trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas benar cai nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kapentingan pribadina beres kabiadabanana atuh luar biasanya dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulah lalawora waspada nya dewa mah sakti dewa mah nya matak tong ngajago ka kuring da kuring ge sarua dewa naon ya dewa naon sia dewa la benar euy dewa sautet ieu teh putra mahkota astina leres di dieu sim kuring teh ada tengah dunungan teh seun nuhun milarian naon pusaka leres jaya kamulyan timalan wah sanes saurang puluhan sumping ka dieu puluhan jelema nu dararatangan eta nu teangan syariatna jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma teh ngukur karek nepi dina sangkang dina syariat laras teu apal hakikatna merukan harta karun teu apal kana ma'rifatna mun buah teh mah karek sangkang jeung eusina encan nepi kana siki jeung mata holangna wah ieu eleh ku Anoman nya euy oh eta pikiran eleh ku monyet emutan nepi ka eleh ku monyet mah tah dengekeun deui aya di leuweung teh sing nepi ka kitu coba tur memikir nyingka ngasingkeun diri teh mikir lain ngasing nuhun atuh tugas eta teh kitu kasepuhan wah iya Kang
milarian pusaka Jaya Kamulyan leres tuh jago mojang we tapi palai penak hoyong leres palai hoyong mawi hoyong aja pangna nepi kapruk-kaprukan je oh tapi ka balangsak depan jika anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neangan seuneu mamawa obor nah neneangan seuneu mamawa obor neneangan seuneu mamawa obor kumaha wah cing nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun teu jauh tina diri geuning tong kumaha nyuhunkeun dijelaskeun kateranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna iya lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah pasrah kana kaweurana wah yo jadi jalma anu DP hadap asor hirup tuh aya anak eleh kuanara ramah tamah teh nah panggih ku monyet euy heeh bener da urang matanana subur ngurukan teh siki nama kumanya tuh mata orang atuh da melak sampe jadi sampe hakan seubeuh ti brawe hees teu mikir kaituna teh tuh sesamat sampe we di kulub padahal tina sampe wungkul garepek urang ge sabenerna mah kakurung robuna no robuna teh pangurus lain garepek tina sampe jadikeun kiripik keripik kecimpring kecimpling panepi ka sohor nya kecimpring sampe kuring maninggal nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru umat teh lapar kuring teh subuh teh aya nini sisi jalan ke Belum Surabi Belum Surabi teu pirang bari jeung buukna ge curiwis aya we geuna plas lamar nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah bener tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali di geger kalong bala leunghar Surabi teh make nepi ka kinca make naon teh geuning teh oh bener nepi ka di jog-jog mobilan geuningan sedanan tak kitu nu mikir mah jadi dipecah deui panti dituna teh kun payakun tah urang teh kabagean pikeun payakun ngajak ngalobakeunana da di ditu mah hiji sok cenah berkembang kumaha carana eta berpikir teh apa na baheula bangsa urang teh jeung ngejahun fried chicken teh fried chicken teh goreng daging hayam peda make tarigu nah geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang datang teh ti Amerika dumeh ngaranna beda fried chicken temen ayam kabur teh chicken oh nya euy wah kitu tinggalin urang teh bahasa naon teh bahasa Inggris tina bahasa Sunda teh fried teh naon ngasupkeun halu pred jadi pred gitu karunya ieu mah pred heuh tina pred teh didenge teuing setiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana ieu teh tukang oh eta leres nu ngajadikeun anjeun timalan jiga menang indung bapa padahal kami nu nyieun teh saurna dawuhan atanapi pangandika anjeunna ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama bareng inung bapa leres inung sok barang dahar osok jadi kekuatan bapa sok barang hakan osok jadi kekuatan leres nu di dahar naon contohna mah meureun beas dipelakeunana dina taneuh mun aya cai mun eueuh cai jadi moal moal
munawa panon poe gabung munawa angin nya angin cai bumi seuneu milu nyieun ya tat aci-aci na teh jadi anjeun jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa balatuk jadi anjeun gumantung kana gen kana turunan aduh aing ngawak-wak di baheula aing ngenog acan emang na aing teh merik Murukan sawang munang sararea anjeun teh tatangga ge milu nyieun jalma-jalma ge milu nyieun maneh pandu saha nu ngalalak lauk di laut nelayan jelema lain nyanyian dari ucing sanu nyeun siribna sanu nyeun jaringna sanu nyeun usupna sanu ngasina santerkeun ti sisi laut ka dieu munang sararea nya kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah wallah alif lam ma'rifah dulu itu aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia untung kana beungeut mun kana baju geuleuh jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat jenengan ti sakabeh asma lieur keneh dek mah euy gua kepikiran gua Kang imah naon imah naon jo imah we teh imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat naon nyebut imah teh manya urang teh ditungtut pantau janela teras WC geus we imah begitu atuh imah dari jero imah teh rupa-rupa oh bener ngerti pangeusi imah teh ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup atuh imah imah komplit imah ngaranna foto aya seeng penimah oh eta nya ya timalan lamun muka sapah anjeun utek tongo walang taga roh pati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna hah pujang aduh wah ya anu pangarsa sembah kapihatur ulah salah nyembah anjeun anoman lain sembaheun anjeun teu aya deui sembaheun urang sadayana angin Gusti nu kagungan urang mah lintang ti saling bejaan siling wasiatan sarua pada makhlukna ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk mana kamuliaan teh timalan tatina mulia kapanggih we mulia anjeun bakal panggih jeung kajayaan ya Pak Jedidin aduh hahaha we awas lu ngarti nah ieu bu benyit mung dibawa kana bener deh ese di dalam pengna ese dibawa kana bener kota malahu ala kulubihim teh nu kitu ono kitu teh ditutup hatena geus dipandat hatena ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel naon cing
dicitak siapa yang ngomong teh Ayo sebut gitu mau. sarua jeung nyarekan anjing aing teh tuh baik kena goreng mah sakilat aja teh mah Apa nih? Apa yang di dinya? Sabab poena di dinya kita kapal. Sabar abis mah. leres timalan saha ye nu katenyo jeung nu nenyo teh saha anjeunna keneh bener timalan ngaku tak geus ngaku tuluy naon nyaksi sabab katenyo sabab karasa na teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagala rupana oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi ilmillah bi kayak teh Gitu. Allah ai bi teh naon rupa-rupa pan aya bi onah bi kayi setan saya teh kepimina teh ka aing teh aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung Ya. bi teh kalayan kakawasanana kalayan kersana kalayan ilmuna tan matak naon akun urang da eueuh urang mah syukur jadi media malah heuh nya euy matak tong sagala di aku oge tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah Islam ngaranna ayo ujug-ujug di aku we Islam ini jauh gawena ge acan Pegawai dagang disebut Islam. adean ku kuda beureum teh Daing mun Islam KTP. ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan Benar. tah nu matak aya kapangeranan oge tah ieu pan sadarma teh dharma nu kahiji teh kapangeranan ketuhanan heuh saha bae urang mana bae sanajan beda agama tapi udagna kana rasa departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad di terasa teh Oh eta teh paingan. tak eta gedean rasanya ahan dedeuhan welasan asihan teh Ari yang seukeut mah. heeh tatina kapangeranan timul kamanusaan anu beradab sumur lain biadab tapi beradab Beradab mah. lamun geus ngarti nyaksi kahiji ka pangeran nyaksi kadua kana anu departemena Nur Muhammadna katiluna didinya persatuan bakal katingali aljama pangihna dina bismillah nu nulungan jeung nu ditulungan nu mere jeung nu dibere teu jauh Tetapi contohna sok sia udud atau nginum Minum contoh. minangka abdi nginum ya saha nu mere leungeun nu dibere sungut nu ngarasakeun abdi saha keneh kayak balik ya ngarti nu mere teh leungeun saha eta leungeun kuring nu dibere saha sungut saha sungut kuring dah nu ngarasakeun kuring leta saha leta kuring saha kuring deh anyir di dieu dek diaku naon ku sia nu nulungan jeung nu ditulungan contona gagaro sosok gagaro saata nu nulungan leungeun naon ditulungan sirah saha nu ngarasakeun kuring saha kuring deh cepot mati inung bapa sanggeusna gelar kadunya naon tuh kamanusaan bergung tak bersatu nanti dina wujud orang geus bersatu ngan pilih ngarek bersatu dina kajahatan ngarek bersatu dina pengabdian dah dua jalur
pamilih geus aya di mana ku ayana bersatu hasi tina naon tidak musyawarah mupakat rasa hanaan dina hate panita suku ngalengkah sangeusna nepi ka dituju leungeun titah nyokot gelas leungeun cenah digawe nyokot cai tina teko mahekeun cai tina teko kana gelas bersatu jadi kekuatan keur anjeun sorangan nya saha eta kersa pangawasana teu jauh henteu atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna dengena awasna ambeuna bareng ban timalan karaos nu bulet panggih nama ku monyet oh kamu bodoh tenyo teh hirup tenyo euy ka ieu kasihir kesabaran kasihir kita kasihir kasirap teh kapene ku pangabutuh pokona mode Nabi Musa baheula ku Nabi Musa Kang disihir ku Firaun Allah sihir dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta teh naon falsafahna kapan diri teh keur kasihir ku rasa bohong bedegong muntang mung sirik pidik padahal eta teh lain hak anjeun sok tangtukeun cerek deleg la ilaha illallah nya eta cekel kaleg-leg teh kabeh oge eta we waduh pegangan hirup iya bener mata pula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh we teu matu oh teu matu teh da motah angere sangsara ngerti sampean leres pangersa pararota jeung maruli lamun geus nepi ka nya ka rasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean aya pusaka teh hartina warisan nah eta warisan ti pangeran anu aya di ajen dek diantep moal digunakeun bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah amarwata suta bingah ka giri-giri Gusti mamawa naon neangan seuneu mamawa obor teh eta neangan sai nyuk curug leuwih teh teh nu neangan sangu bari mau boboko neangan kabogoh aya pepotongan teh sing tok mana karep pe ngomong teh teuing eta mah datang bobo di pemukon barat alah sini sorangan dari dia neangan pijodoeun panggih jeung ngaji didin atuh ku gue eta teu boga luar biasa Kakang Semar Purasun Baraya Wilujeng tepang deui sareng channel Seni Wayang mugia sadayana sehat walafiat yuk urang dangukeun pintonan wayang golek ieu sampurasun lamun geus apal kana jati diri eta dah nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin leres nampire bunuhun laksa ketika bingahan moal ngabobodo jeung moal kabobodo timalan istuning sagolek pangkek sacangan pageuh dina ngajalankeun hukum bener jeung adil ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukum teh loba di kadinya we bulat beuri nya kadang-kadang anu bener jadi eleh kadang-kadang anu salah jadi menang da eta ku duit abong hukum dunya jadi keadilan teh semu beres
naon semu teh lagu gue ora semu ora jamu atau tama Ora jamu. Teng saya tahu. Mana karep. ngerti sampean nuhun pangersa naon nurek disombongkeun ku anjeun Naon rek diagulkeun. naon nurek diagulkeun ku anjeun dumeh anak raja timbalan sarua teu jeung si cepot pada hakaneun cacing bener timbalan di hadapan anjeunna rekep deng-deng papak sarua laras seperti bapak anjeun raja ke di mana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal Moal. kalah lalumpatan sih Payu kana keuyeuk. tak bandingkeun jeung harga teri lauk nu pangletikna hargaan mana hargaan kene bangket teri harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup Wah. Eta bakal leuwih ti 1 anjeun leres. lamun salah lampasan najan anjeun pakat luhur laras akhirna tidak pagawean bakal kitu tah Deh. Eta. nuhun anoman nuhun Nuhun. Kahartos kulan sakitu ge. kaharti kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong Sumuhun. buktikeun dina gawe sabab ceuk pangeran oge nu bakal nepi ba amal jadi ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan baik pangdoa kula cit aya di sagigirin anjeun Iya. pangdoa kula marengan anjeun geura amalkeun eta potensi nu aya dina diri sampean timbalan tuluykeun mun teu kitu bahaya Perjuangan. laras sok dina gawe buktikeunana Beres. tong loba omong geus kana sungut mah pasea Recok geus kana sungut mah. tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh sakitu anjeun geus ngamilik pusaka Jaya kemuliaan. jaya kamulyan pibana ku anjeun dina gawe anoman perbancana suta Dah, iya inggih. abong kenawan nara ngagajleng kanu bala sakilat parantos teka tinggali wujud Beres. uluh kujang Kamui. abong dina habitat nanya Ih, leres kulan. kantun eta we titipanana sin leuweung lestarikeun Sumur lestarikeun deui kulan. si horeng kuma urang nanya kang tageni Eta barokah we. Sina arutuh deui kulan. nah make linglung sagala Tegening. nya saolah-olah kaula teh linglung Iya, kulan. sumuhun linglung di dunya di akhirat ge bakal kasasab sieun Leuwih Sumuhun. laras Bakal samarampa di barang nuju raos dah. imbal wacana saperaptane pun Hinggih. ieu aya nonoman di atas barat Leres. kakasih nyaeta Bambang Kombayana Doh, iya inggih. wong alas pinggandingkan salah Walah, saha deui teh kulan. Anu ngoceak teh. saha ulah kaget ieu kaula ieu urang leuweung Wah, saha eta aya budak ngora ya sumuhun wah. Sampurasun rampet Bambang Kombayana di negara atas barat Iya inggih di berat madia. nyaeta ngajug-jug kaya tempat maksad milarian pusaka jaya kamulyan Leres. wilujeng tepang satria nuhun satria hei barudak ngorawungku di tiap-tiap negaranya euy Laras. pamilon meuni sarua Sami ngintunkeun pemuda Nya. Kang.
tapi hebat kudaekna oge di nya pengalaman atuh barudak teh saha sampean ngaran kaula teh Pandu laras di negara Astina deh maksud ka ieu tempat sami kaula teh milarian pusaka Jaya Kamulyan deh wakil sami atuh kaula oge kakasih Bambang Kombayana leres Bambang Kombayana Bambang Kombayana keur budakna teh kokom teh bisa jadi teh ujang kokom atau bye-bye lamun juragan Pandu keur leutik teh Pani kok si nyupir teh tadi lamun bapak keur budakna teh Dibja dasar rupa teh budak Kang ewok ngaranna teh neme sumping kaya tempat leres manawi upami teh asan penak urang sasarengan di resan mana eta teh Talaga Arum teh cing kaula bade ngawartosan bakal penak eta Talaga Arum tapi upami parantos kapenak heula eta naon nyaeta pusaka Jaya Kamulyan naon di pilarian barang nama teu aya nanging eta pusaka teh hartosna warisan tuh geuning pusaka Jaya Jugruk ta urang salaku nonoman teh kudu nampi kana warisan ti nenek moyang nyaeta ulah rek ngaleungitkeun budaya tatali karuhun urang ulah ngaleungitkeun tradisi kolot ulah sabab martabat hiji bangsa tiasa kaukur ku budaya mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana dah eta Ustad tuluy ta eta pusaka hartosna ta ieu teh sadayana alam teh pusaka wungkul warisan harta karun wungkul upami ningal kana sawatawis sejarah di tiap-tiap tempat ieu teh hasil jerih payah para karuhun urang dah para luluhur urang ieu cep anu mihapekeun ka urang supaya mageuhan budaya urang eta teh ciri nu mandiri sampereun paneureun urang teh taku kituna ku urang payus dilestarikeun kalayan dibudayakeun leres sabab yakin kasohorna nagara teh lain tina militer jeung teknologi na tapi tina budayana sanes dina ngamumule ieu oge warisan leuweung anu perlu ku urang dilestarikeun dipinuhan deui ku rupa-rupa tutuwuhan tah didinya bakal penak jeung kajayaan di mana pangih jeung kajayaan didinya bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih jeung perasaan nya mulia disebutna salira kagungan negara salira turunan ais pangampih taku kituna upami urang ayeuna mibana eta ngan syaratna teh nyaeta kudu nyaho heula ka dirina mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna nya di dinya salilana teh migawe pancadarma darma nu kahiji ka pangeranan nu kadua kamanusiaan anu beradab katiluna persatuan musyawarah oge keadilan keur sararea emang na aing datang ka teh hayang ada ingin dakwah gitu aja nganti mana ya aing mah dek neangan pusaka na kumaha bentukna eta atuh hapunten aing manawi teh sadarajat mulia na manusia teh anu nampi pangbeja ti batur kaula mah anu aya patula patalina jeung pancen nyaeta manusia jeung manusia mah kudu saling bejaan saling wasiatan abeh teu rugi
sabab di dunia ieu yakin jalma-jalma bakal pinangih jeung rugi nu kumaha nu teu rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran kaula ujug-ujug nyarita kitu hapunten manawi teu kasinggung buktikeun anjeun bener geus meunang pusaka eta nu mawi paran mana buktina sumuhun anu neme kadangu ku salira bere kayaknya talaga majalengka kayaknya meni kawina-wina teuing jelema teh nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha meni merugu atuh atuh cenah hayang panggih jeung talaga arum kitu ka waduk Dharma bawa namurukan aya jugrugna meureun teh Kang lamun anjeun geus meunang eta pusakan cing kaula ninggal eta teh naon ikan we tidak tadi teh bancet menang tang beuteung aing murukan sangu goreng dek dipasrahkeun apa moal hayang nenyo kaula sente aya barangna mah dina gawe buktikeun mana tong disebutkeun ku sampean murukan aya barangna anu disangemkeun ku kaula tadi buktikeun sombong sampean sia dicitak we jang cicing jang ama Kakang benar geus macam ini nu asih di pulang sengit ya kebenang di meja dulu kan atuh urang ulah galak kitu ulah hampang leungeun sobar lanan jelema kieu mah kudu diwarah ku aing jelema teh mun teu beunang di bejaan sidik eta eusina mah belegug da barangna mah wadu kieuna atuh otak teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta nah sia teh beda teh euah-euah kalakuan teh tah ieu Pak bahayana teh Pak pusaka-pusaka teh sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh murukana meureun Siliwangi teh meureunna maung meureun murukana jugrugna maung heeh eta sili sengitan sili wawangian gambarna maung nya eta manusia unggulan na belegug-belegug teuing ieu mah loba nu kasurupan ning yang kalapa aing Prabu Siliwangi hayang nog hayam juri goblok nu kitu mah heeh sidik pagaweanana kudu diturut teh cing kaula mah hayang nejo sakedeung eta nu tadi ngomong sia dek dibikeun moal Kang kula hiji lemah hayang naon hayang dicekek teh ku abdi mun kawina-wina teh hayang digebrok teh mah hayang diledot nya oge aing petek ya sok pecakan sok aglut mah percaya Kakang Haji Didin atuh pikiranneun percaya Kakang tong boro jelema deuleu beus diangkat ku leungeun sabelah percaya ku Haji Didin mahnya beus-beusan geuning pecocokan budak anu tidak plastik bisa ngegilek didangu teh dibikeun nuhun teh dibikeun kombayana ulah dianggap remeh ku sampean nemak bagong wah sanajan jauh teu dikeseng ku aing sanggupkeunna komo aing mah beurit percaya jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula kumaha Kang tembak ku aing beunang kaburu abus kana liang da jauh 1 kilometer menebakan lain sih ieu meni kitu ngomongna teh nya daing janji ngabe janji engab dek dipasrahkeun panu naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun neme teh eta teh sasatna emutaneun salira nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia wah eta geugeung upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal salubaka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina wani marang aku ora wani dening ngapakulanang-kulanang aji mulati tegah ka dijaya urang padanyak
Atar sabuk melang tatu adu telu ampar tiga senadian mau pintu rakat tenger besok kata pun jila apa aku ora tahu wedine maju kula hanyir eta basa nepi ka haling ngedok leung lamun bisa lompat sakitu kepoh teh jang aya nu maksa kitu jelema rupa-rupa aya nu karakter jelema eta rupa-rupanya oh di dunya kan aya nu neuk trik sawe kan ku abdi lah cicing ku abdi saweas kan ku abdi cicing nah tuh bilih kirang tanda gawe sama teh abdi 3 kali kumaha nyamatna nyamatna nya Haji Didin beres PO nyingkas ya nah kuah mana merogo teuing saya tahu sawios satu ku abdi gat leret eta nyokot batu sok atuh mana dogeun nah sia teu keuna ngaplos suka teu ngaplos da mana dog aku kecap mat suah oh panas